gelar. Bray, orang terek nanya kan dirinya teh lulusan kuliah SIG lin heuh. Naon atuh haji saya teh datang-datang nanyakeun gelar. Aing SIG kunaon gitu. Urang teh hayang apal, Bray, beri jeung penasaran ari tingkatan gelar teh nepikeun kana naon, Bray? Nya loba atuh ji. Naon wae kan urang teh hayang apal atuh. Ngari wae. Ya dina tingkatan teh aya D1, D2, D3, SIG, S2, S3, master, profesor. Pokona mah kitu lah. Kayak gitu kunaon? Itu babaturan orang kan geus jadi profesor di Inggris nanti terus balik ke Indonesia menang gelar tapi gelarna teu kasebut ning kumaneh, Bray. Emang gelarna naon haji? Da perasaan terakhir mah profesor deui saya teh. Pas orang nempo ka imahna teh mun teu salah mah dina awal ngaranna teh ALM, orang teh nempo teh dina plakatna, Bray. Hah? Plakat? ALM hareupna? Nya atuh saya teh tanyakeun ka jelemaana ai maneh ka imahna mah. Make nanya ka aing. Justru geus maot jelemana, Bray, urang ka ditu teh ngalayad. Mata urang nanyakeun ka maneh oge, siga nu mung ditanya maneh mah. Aing teh lain mung ditanya lieur haji ngabandungan maneh teh nyaho modar mah eta teh lain plakat berarti nisan goblok. Tah lamun misal ALM teh singkatan almarhum lain gelar. Ih, maneh? Atuh, Bray, ari gitu mah. Saya teh. Are ka mana maneh haji? Itu erek nikeun plakat, Bray, kabawa ka imah urang. Ayo. Plakat. Nisan meureun haji saya teh. Eta maksud teh.